Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi wa nabiyana. Kudrat dan izin Allah kurang sadaya biasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Mudah-mudahan dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Widi jeung takdir Allah kurang sadaya biasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungan tenang. Jadi kurang sadaya sadar yang kurang lain sasaha lamun teu Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI niwa santri nukusin kuring dipihormat guruaneun pikeun sungkuring ais panganti kuku lembur dikawit kades kadus RW RT BPD LP Sur LPMD ibu miwa bapak sadaya nulunggah linggih dina ieu patempakan kalayan ngabogaan kemaksudan. Lamun ibu ngobrol dengan tukang dagang kunaon masih dagang jawaban anak hayang untung. Lamun ibu ngobrol dengan tukang tani kunaon masih tani jawaban anak hayang hasil. Lamun ibu udur lewat ke rumah sakit ditanya nah ada ke rumah sakit jawaban anak hayang cabul. Tak hari ibu sebenarnya pangausan, dia mau pangausan sebenarnya hayang nang. Tapi sih hayang panggil jeung urang. Kapan kurang Sunda majian diruk teh kudu bubuh tujuan. Kunaon dagang hayang untung, kunaon tani hayang hasil, kunaon ka dokter hayang sehat, tas kunaon pangausan. Waduh ya. Kurang Sunda boga bahasa, naon bahasa Sundana pangpoho kana kudu wadaksi. Jelema sangsara leos usaha cari tanah yang beunghar, tapi nama geus beunghar poho kanu sangsara. Berarti ya teh poho karena cita-cita mimiti disebut poho karena purwadaksi keur sangsara diuk bareng dahar bareng ngaroko bareng geus beunghar nah umah ada biasa ya rakyat sok nyalon hayang jadi pejabat tapi nah geus jadi pejabat sok poho ka rakyat berarti ya teh poho karena purwadaksi jelema bodoh sok hayang pinter tapi nah geus pinter karena ngewa kanu bodoh. Gede urang teh hirup teh loba cicing dina kakuburan teh cocok jeung cita-cita mimiti. Maka cek ibu ieu pengajian teh hayang meunang ilmu pertanyaanna lamun awak mikeun ilmu siap teu awak ibu. Da loba jelema di asrama ilmu awak teh siap teu saeutik jelema bodoh yang sakola cenah teh hayang ilmu tapi nah geus boga ilmu madon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Sabab hakikat hirup masaha atau jalma nu bakal cicing dina ilmu teh jalma bakal dititipan ku harta, ku bana, ku pangkat, ku jabatan bahkan ku ilmu saha iwal hiji syaratna qalbun salimun iwal jalma nu boga hati bersih. Sabab jalma nu boga hati bersih lamun dititipan ku harta bersih hate maka bakal loba jalma nu katurungan ku hartana da hate bersih. Nu paling paur harta boga hate kotor akhirna loba harta ngadon sombong make kongkorong kilogram ge jiga 2 kilo lembang hate nongkok jiga belas ketinggal di dia tapi ka dieu make jeung gigi bring saja jalan hayu nanas ieu teh harta cicing gitu menu kotor hate ilmu sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawado hirupna. Nah nu paling kaur lamun ilmu cicing di jelema nu kotor hate beuki luhur ilmu bakal loba jelema jadi hate ku bibirna sabab ilmu dipake alat hakiman pagawean batur lain hakiman diri maka kumu suruh mah kumaha hate jelema nu boga ilmu alus hate beuki luhur ilmuna teu tawado boro-boro kolot budak leutik diharga. Ibu teh kudu ku guru ka budak leutik umur setepak hargana ukur 4 tahun ngaji teu bisa karena Quran boro-boro ka masjid teu pati leket salat ge candu
dan budak 4 tahun tapi antep cenah pasehat jeung budak tetangga 5 menit pakalengka. Padahal dia budak teu nyaho Quran teu nyaho hadis salat tara tapi pasehat sajam 5 menit pakalengka. Tah nu kudu gablek ka era mah ieu. Nah maka jeung kudu era urang gerasa Quran kabaca, hadis kahaji, pengajian lakat, salat minum, ka masjid daek, tapi lamun pasehat jeung tetangga 7 poe can geus wana. Tah urang perlu guguru di budak leutik, aya budak leutik kunaon atuh Quran teu kabaca, hadis teu kahaji, ka masjid jarang, tapi naha budak pasehat sajam seni 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah anu mahal teh kasucian jiwa. Mata jelema maca Quran dibarengan ku suci tua tawato hirupna lakoh maca Qur'ana bakal lakoh budi jeung basana. Nu paling kabur Quran dibaruka ari hate kalolotor akhirna Quran lakoh bacaan Qur'ana ngan lakoh burujit ka baturna. Maka hakikat huruf ieu teh sabenerna nu kudu ku ibu didandanan punten lain beungeut hate. Da beungeut mah kitu keneh kitu keneh. Maka sekering dia tadi ini punten ibu ulah gumelis nah pas nempo kita geus eueuh geulis mah lamun barudak ABG kudu meuli puring sarangeo panana gerhana antar ngan lamun ini sarangeo ustad ceke sabab nah geulisan beungeut masalah babari kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare. Dan kudu sadar bener bodas kudu krenge anggar bola da aturan SMA lain ngagelisan beungeut tah ngagelisan besi mata jelema nu alus teh punten gumantung hate rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur kajian bukna gondrong daripada didas make dasi ari aspal diharakan dijas didasi hari pertalit aja yang pertama dioplos terus ngerana gelo hidup gitu. Maka bayangan manusia tang sekolah aja baju mau menang beli tah nu SMA lain perkara baju eta nu alus mah tah bajuna geus tiung saragam baju saragam jeung nanaha tiung saragam baju saragam lamun teu bareng jeung hate teu saragam mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Bayi teh ngadenge ceramah kieu teh nu baroga saragam juga yang mantap teh. Nah, bahasa aslinya tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah wesema nyaragam teu si hate. Ieu saragam nah saragam teu si hatena Allah Allah. Awak mareneng ngareneng ning hatena teuing awak mareneng hate teu ngareneng awak mah ngan hate teu ngareneng bubar ti dieu geus diomongkeun mana apal teu pikireun urang saha we bau kelek awak mareneng hate teu ngareneng pan jadi ngomongkeun batu maka rumus sebenarnya hirup nu kudu ku urang diomean adalah eusi hate. Maka iya nu hadir di dieu KB jadi KB mah tanpa terkecuali iya nu hadir KB ieu teh palsu sagelis-gelisna ibu make up dipake belas ongkong mandi nepi ka sajam seseuheutan tuluy diangge na jero-jero kuring kabita demi Allah henteu nah sabab ieu teh palsu. Dan nu asli ibu nama lain ieu saha tuh nu di imah anu daster merengke anu baju ka dieu teh nyangsa anu tukang tak kancing 15 siki jiga partai cobloseun anu deuk sare katara make parfum digeugepan ku salaki mah wa kieu kuat bau haseup kieu kumaha si ibu daekeun teu kajeul tah aslina ieu mah eta. Jadi sagelis-gelisna ibu datang ka dieu jero-jero kuring kabita Nana gerhana ceramah asli palsu Panjangnya ceramah majikan dunia ya kayak timnya apa miskin ulung butuh dalam susah tahu akan nyebutkan alus karena ceramah kuring sebab ibu sama aja pegawai kuring lamun kuring kudunya kayak tim bener loh yatim ditulungan kudunya apa miskin bener loh miskin ditulungan pek menyebut HBG paling mau karek ceramah dah kenyataan mau Allah kudunya apa fakir, apa miskin, nulung butuh, nolong susah, budak yatim pangnyak polakeun, tinggal ka dieu DKM kaluhur.
saya ceramah memang kudu kitupnya apa pakirnya apa miskin aya nama amplop temuan dibikeun sing teh naha padekayan pan saur salira urang bagikeun ya ka pakir miskin kumaha kuring tong kitu berarti palsu nu baleunghar tuh katengko beunghar gedong sigrong mobil mewah sawalega asli palsu sabab beunghar gaulna jeung jelema nu leuwih mata moal aya syukurna gaulna jeung jelema nu leuwih ipah hiji hayang dua sertifikatna dikabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB na dikabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua sisirah ngebul tiap bulan asli nama eta nu loba sameta tong kargo hari ini teh bukan kades pak kades oh bapak nu mana pak kades wah itu pak kades lain meureun pak kades asli palsu hareupeun rakyat pak kades disebut kades tidak apa tapi ngan hampura palsu da sisiran mah keur mikiran koperasi merah putih jadi gini orang teh itu kenalaan kepalsuan hirup teh mata karangan palsu tong hade teuing lah palsu nu kudu ku urang dialusan mah nu asli saha eta nu asli HP urang disebut we hamba Allah nu disebut hamba Allah innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah nah ieu teh bener hamba Allah teuing dina bilir ngomong hamba Allah kanyataan mah hamba hawa nafsu maka mau disebut hamba Allah ma innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah sifatna bakal sifat Allah kahayangna kahayang Allah kaputusanna bakal kaputusan Gusti Allah pan urang mah hajat gawe kaputusan Allah dari kaputusan Allah balamun hajat itu pananten lalaki aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus beres kon ieu mah aya bajidor kaputusan saha eta aya bajidor wayang golek kahayang saha dangdut kahayang saha dekul joget luhur panggung bubar hajat jebleh di masjid sampai kunaon kamari pakejeun joget ayeuna curik kieu geuning bubar hajat ke hutan tong di Allah lebok kahayang maka jelema nu bareng jeung Allah kahayang ge bakal kahayang Allah sifatna ge bakal sifatna Gusti Allah tong loba sifat Allah 88 hiji ayeuna awak teh berapa tong naker-naker deui moal kataekan hiji we iwal Nabi Muhammad nu kataekan sifat Allah nyaahan asihan beudeuhan sakampura dibenci tara nyaci batur cuak ngadeun cinta saha Nabi Muhammad ieu mah teu percaya dibenci ku batur montrong dihina malik ngahina ieu mah tah maka kurang tentang salapan jauh teuing hiji we sifat Allah nu kudu aya na awak teh minimal Ar-Rahman Ar-Rahim lamun Allah boga maha hamba Allah teu boga maha da Allah nu boga maha welas maha asih wajar lamun hamba Allah boga sifat nyaahan asihan jeung deui urang we kata tanganna euy teu nyangu teu boga beas heuh ti urang aya saleter katempo sifatnya lol budak yatim di mana neng ayah indung terus teu aya bapak terus teu aya deudeut teuing di mana tuang di nini di mana nini nyata babagi we pamarentah tangga jorojo cek ibu hoyong gelut indung sok mah jadi indung neng jamin kahirupanan kaciri Rahman Rahim teh dina awak urang dan nya ge unguk-ungukan di indung kitu ai ngadengekeun ceramah mah di leuweuk nya terus kenyataan mah bubar kieu ge waduh deui kahayang Allah sifatna sifat Allah lamun kaputusan Allah anu nyampakna awak urang berarti manusia tinggal hiji tumarima narima we kana kodro jeung kodar pangeran da ibu mah anu dipikirna gedong sigrong mobil mewah sawarga mata kese deuk bersyukur kewe urang berental terus beunghar henteu pager henteu kan teh rada sedeng pikiran kitu kewe deuk pager mun urang geus loba harta aduh ayeuna teh harta eueuh pager henteu pedit pomong
mata ketumari nama pemikiran gedong, pemikiran sawah, pemikiran mobil. Jelema teu paeh teu boga mobil, jelema teu paeh teu boga sawah, jelema teu paeh teu boga gedong. Tapi jelema saminggu teu dahar mau. Tak konsep bersyukur ti nu leutik ngaran gede datang. Aya urang memikiran nu gede nu leutik pokok. Nya. Awak ibu heula bersyukur mah. Tong kana harta awak ibu. Alis, alus, antar. Ieu mah kero ganti ku pakro. Atuh balik ti dieu pas jeung salaki, nah leungit hiji. Bulu panon geus alus antar, tong sok ngarepot diri. Bulu panon hampang kucak picek gitu. Coba mau 500.000 tapelkeun di sambung, kaluhur. Atuh nampo urang teh di luburat kiceu. Leuh di luburat eta jiga cacingeun. Balik di dieu da ieu teh yakin lain urang dieu wongko. Pasti aya urang luar ngomong motor. Teu sadar amin ngagelebuk milek bulu panon duanana dikusur kana susukan hakara didinya ya Allah lain Allah duduk bulu panon. Awak montok betekok gede paduli ciri masalah nyenangkeun di foto teh kudu kieu lain nyangigir kieu dia mau dipoto nyangigir situ kunaon ibu dipoto nyangigir marah katong langsing ka eta teh penipu hari dina foto katong langsing dan nyangigir nakieuna jiga dreung nu ditungguan ku hansip hirup geus kudu bisa tumari batur beunghar tarima kana kebeungharan urang sangsara tarima kana sangsara naha dunya aya tuntungna moal langgeng salawat nya batur beunghar urang sangsara sabodoh da Allah mau ninga bisa jadi urang sangsara Allah nyalametkeun ku kasangsaraan di akhirat nu sangsara mah enteng moal ditanya harta dipake naon jeung ti mana da teu boga. Ya malaikat tanya, di mana harta di perkenalan? Di rumput sangsara tinggal kieu we teu gableng. Ngan sabalikna keur jelema nu beunghar punten tong senang-senang teuing pedah ke salat bakal ka sawarga engke ditahan ku malaikat. Kela salat maneh lurus ngan kuring deuk nanya, di mana harta dipake naon? Naon jawab? Sok siapkeun untuk nu beunghar bisi ditanya kitu, di mana harta dipake naon? Deuk naon jawab? Lamun nanya kades, cek kades di mana harta dipegang naon? Basi ibu meuni kepo, beres. Coba malaikat di mana harta dipakai naon meuni kepo di dapur ibu. Lamun jelema bari beunghar tuluy bager, geus teu kudu loba ngomong di mana harta dipakai naon? Jempe we ibu mah heheotan. Bakal aya memang jawab saha fakir jeung miskin. Daratan Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka abdi, abdi saksina hartana dipake nyieun imah abdi, abdi saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi, beungharna urang dibikeun ka batur, maka miskin jadi saksi di akhirat tina harta urang. Ngan lamun hukuman wilujeng. Di mana harta dipake naon? Kumaha jawaban? Dianggap fakir jeung miskin, nolol fakir miskin di surga. Waduh Gusti, jambul babatokna. Mata kurang ekselok abang emok kesehatan di tanah mereka. Poe ayeuna si miskin direret ke juru panon, di akhirat si miskin bakal dimuliakeun bahkan diteangan hayang jadi saksi tina harta urang. Mata kieu jelema beunghar kudu nyaah kanu miskin. Sabab nu ngaranna miskin mah jasana gede. Aya nu maot panggelan nyokot pacul nyeun kuburan si miskin, nyokot pasaran si miskin, tahlilan si miskin, nguregkeun si miskin. Mata lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mengakur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyeun kuburan sorangan. Kumaha tuh cenah urang nguregkeun urang nguburkeun engke tungguan jam 8 aclok-aclokan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba wani-wani goreng jeung batur. Manusia teh butuh ku batur, tong goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, selop menang batur, imah menang batur. Ibu gering di ubaran batur, ibu hamil ku salaki ku batur.
tak iya pengajian mata pincilakaun jika salaki ibu di imah adanya jawaban ibu hamil ku batur cuma salaki paina budak kedua mirip aing mau dengan ku batur ku salaki ibu hamil ku salaki lewat ke dokter lahiran ku batur maut jadi kubur batur di tahlilan batur di salatan batur maka gerajil naon alasan kurang kudu goreng bagian batur maka lamun aya jelema anu sok goreng di batur teu kudu lieur aya isi hake anu ngewa ka batur aya hake siri entah batur nu maju urang nu teu rujit tak etak kan kieu iya maka hirup sebenarnya naon nu rek dipikalege naon nu sombong geusok naon nu sombong sugan geulis wajib sombong prek geulis 30 anak 30 kali tunggu geus keun ngaran geus boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 ahut-ahutan boga budak 5 budeg awak ngebutahan kasur nu hiji beak ku sorangan salaki mana lako ka kana tabang da kasaretkeun da eta saret teh pot mah dedangkah ka banggu singgung ku salaki medit tuan atuh gede-gede teuing awak teh kasigeun weos ke kantor desa senam 2 tahun hayang naon cinta ibu make jeung senam hayang langsing Bandung anu sok serang tibatan langsing kalau terbukti member nah beres senam goyobor combro misro jadi hutang ongko tolong salaki beuki mewata nah mikiran hutang urut baso naon nu dipika sombong geuning geulis teh kupulasan bakal leungit nyarane karena harta aya beakna nyarane karena jabatan aya eureunna nyarane karena viral ge aya redupna nyarane ka salaki aya maotna pek deuk nyarane maka Allah taala nu langgeng salawasna ya ibu nyarane ka salaki aya maotna lamun teu ninggalkeun ditinggalkeun dihukum dunya mun teu ninggalkeun ditinggalkeun mun salaki maot berarti urang nu ditinggalkeun lamun ibu nu maot berarti salaki anu ditinggalkeun mun teu ninggalkeun ditinggalkeun itulah hirup dunya ayeuna ibu nyarane ka salaki tuluy maot aku pan loba awewe nu stres gini ditinggalkeun ku salaki jeble kuburan pokok abdi bade teu usaha kuung geuning hirup di dunya teh kuat teh diangkat eta tetangga tapi jeung abdi teu aya baraya si kedua suka kok ngomong bari burau kirim abdi ke alam kubur waduh kumaha RT teu kengeng istighfar jeung DKM ulah nyai ulah kikituan da kuring tara baperan ceuk budak awewena kirim bapak ke alam kubur ceuk RT mah istighfar jeung DKM teu kengeng lol kuring dijejak jug deuk di rumah geblus ka jero geus asup ka jero deuk di kubur rorowesan kaluar dunya mata ke ibu-ibu anu ngomongkeun bae abdi hayang milu ka jero burao bullshit ukur biwir mata kero ternyata ukur disebut nana gerhana disebut ustaz disebut kiai anarayan disebut ustaz tadi tah balik pupuh UST kenaon UST geus we cukup bersama nana gerhana selesai teu kudu make UST talung kana jadi tukang son leangan cenah we son kasaha ka tukangna nago hareupeun mixer sidik gawe tukang son disebut tukang son nah katempo gawena bener-bener mixer ayeuna ustaz naon gawe geus pikir disebut ustaz teh kudu dibawa kana gawe naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi era lamun dibawa kana gawe disebut ustaz era can kapigawe warisan nabi teh nabi ngawajkeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacun ustaz mana nu halaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya anu baru sampeana punten mang eta mah lain tahajud asam urang Nabi ngawariskeun ilmu bageun ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk bisa dibikeun kana gerhana cenah tuh ustaz penta jamna dibikeun moal awak pengajian hate merujan ieu ya pangaosan eusi hate kuat goreng ieu
ini kan oh lu balik jawaban itu dia nu hadir ke ratusan jelema. Nah jawaban buat kompak ini kan garoreng hate. Tapi kan kuring teh ibu teh kuring manusia biasa, ibu ke manusia biasa. Kuring lain nabi, kuring lain wali. Anu santang tuh dipentak ibu bakal dibikeun sarua jeung ibu ge boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal. Nah, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Maka kuring nanageunana teh manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka biasa. Bajuna ge kieu, tiba sih. Celana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Teu hayang ke Indonesia bagi Sumedang. Sunai mau nurutan ibu. Kabudak awas jangan main sisi balung. Nanti dikejebur. Awas jangan main sisi solokan, palikeh. Turumuy akina di kota saruana, oi cucu kakek dicari-cari, gok video. Begitu cerun. Mata kuring teh manusia biasa, kusabab kuring manusia biasa, tong terlalu disanjung, tong terlalu dihormat, tong terlalu dipuja. Nah, kuring lain pujaeun, kuring lain hormateun, kuring lain harga. Biasa tuh dulu nih. Datang kuring keprok, kuring naon? Kalau asal diadukeun jeung Japati, nah ibu udah sering ngelajak pengawasan teh asal merek Ustadz kieu jarang. Ustadz mah asli udang badak gamis ngangsar soal ngagape jago kudu keprok ngebetem we. Nah di luar urang asal ibu juga lamun kuring di udang di gamis di sorban urang mah yakin mau keprok justru ibu teh bakal kieu jeung sumping al-mukarram. Dia masa jalan barinya asap assalamualaikum. Begitu geuning aya pengkolan arah ka dieu aya 2 jalur tadi teh ke belah dieuna jalur padahal ke belah dituna nanyakeun deukeut warung Citi Ibu Palimanan pangaosan halon can ustad mana lagi bakal telat balik ka dewe. Lamun teh jemput macan takun pi ka dieu atuh wae jalan. Atuh bieu teh nyalampurkeun ka imam panitia anu ngayakeun acara. Nah, da lain minta doa, mereka dipoto. Kepikir-pikir hari urang sah. Masa abdi mah ngomong biasa, baju biasa, calana ge calana biasa. Nah, sadar diri, urang mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka biasa-biasa ya tong riweuh. Maka kirutnya gumantung esina ibu bobogohan jeung kasep dari beunghar aya jadi jeung petot tarima da manusia mah teu bisa ngatur Allah geus ngatur manusia tong ancur kana aturan geus serengkeun kana aturan Allah atuh ibu bobogohan jeung kasep dari beunghar anggape ujian ari jadi jeung petot ta eta milikna maka lamun aya salaki petot duit Allah mau ningat karena keayaan hati ibu nah siap hati ibu lamun diberi kasep tadi beunghar kecan siap diberi kasep tadi beunghar hiji bakal galak timuru WA-na loba dipariksa telat datang bakal diomel awet kajet nah kasep beunghar sieun di paling batur coba jeung petot teu balikeun teu kajeun lah sambil balik-balik sok aja dong dinya geus bosan aya mah dibalik. Ibu boga salaki kasep jeung beunghar ini kamu rencana meuli tiung denai baju denai ceceklan dengan ibu jeung salaki kasep beunghar aya datang ka mall turumuy budak parawan ragrag lipstikna dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha ceuk si Aa ceuk salaki ibu ceuk si neng itu nuhun bapak kumaha ceuk salaki ibu sami-sami datang ka mall mah bade eta tiung denai sami-sami mah bade eta selop sami-sami mah ditulus moal ibadahna sami-sami mah bade masuk sami-sami mah ieu ceceh sami-sami balanya teu tulus kitu we judang jadi sami-sami pertanyaanna ari ibu dah mah
kunaon tina kalimat sami-sami ibu bercemburuan lantaran sieun di bawah itu. Coba jeung Peter boro-boro lipstikna deuk dituturkeun deui ka imah jor kan melang teu kan mata awewe bakal dihargaan ku lalaki lamun merasa awewena geulis lalakina kurang maka lalaki nu bakal bisa ngahargaan awewe anu kitu bener lamun bapak-bapak bakal dihargaan ku ibu-ibu lamun ibu keur parawan di ayeuna can nyaho duit 100.000 apalah teh salawe 20 10 ku salakina goblok 100 moal teh nyuung bari disebut nah teh nyahoan sapanjang hirup 100.000 tah lamun merak ieu tah merak ieu mah geus nyaraho maka dibere 50 teh jadi beng mah teh naon ada orang ngerendangan pemajikan teu nyaho duit marah dibere bersyukur ya ada mengarang begitu nggak sih rupa sama tarima kunaon ibu cerai budak korban jadi randang orang-orang nah anu dituding Allah cerai terjadi budak korban rumah tangga awut-awutan nah anu dituding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng ada Allah dituding ada kurang keroba-roba salaki ge hayang boga pemajikan anu dititah pasti ngagugu semeah ada banyak jeung saja bana neuneuh boga pemajikan gitu bakal dikuput ku salaki ieu mah lamun pasya lah rasa bebeakan ngomong ka manakala mun amak ka salaki si bagong kumaha salaki naon maneh ibu tanggung berarti sabeuting aing hees jeung ditangna beuti ngamuk Pak kumaha anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak bembuk berarti rang-rang talak budak korban nah anu dituding Allah kesadar kana kalakuan urang nu goreng kalakuan kumaha kula mun hirup jeung Allah ta innallaha ma'ana mun hirup jeung Allah ibu ama ka salaki ala bidzikrillahi tatma'innul qulub hate bakal jongjong jeung salawat bareng jeung Allah tinggal wirid ama ka salaki kanggogeun beungeut ibu ka salaki subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah amak kene cekek sareuti yasin bangsa lagi teh di badan ngamak ngadon maca ayat kursi dari nyupan mun-munan dari amak jurik cair langsung bro duit 2 juta tinggal jawab ibu bari sentil sadaqallahul azim cerai budak korban rumah tangga anger itulah fungsi manusia menghirupna jeung Allah iya pengajian nah jeung Allah ampura des teu percaya nah iya pengajian jeung Allah can percaya isuk aya teu pangaosan tempat tak kudu di dieu nu ceramahna kudu ustad kurang dieu mungkin teu jamaah lobana juga ayeuna geus kajala berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang heuh jelema nu na TikTok nah ceramah jeung Allah ulah wala percaya urang deui tahun hareup tong dibayar saterak-terak acan datang moal geus 2 kali sudah ari ieu teh panaon sandek ngagogoyang batur astagfirullahaladzim Allah kana jengkul ditariung digamis isi hati kitu wae palaun hirup lamun kuring ceramah teu datang lantaran teu dibayar berarti kuring lain jeung Allah ceramah jeung dulu walau tiba ditutup ya ibu-ibu atuh kumaha mak bade ngulem ngan moal dibayar cinta iraha ibu tahun ayeuna geus pino walau cebuk kades kumaha cebuk kades apaan cek salira lamun teu dibayar ge bakal datang sungguh ngan kudu umum maksudnya belum teh son tong dibayar dahareun tong dibayar hadroh tong dibayar ulah dewek ngumpul teh dibayar kudu sararea atuh deui ikhlas teh ieu mah ari son dibayar hadroh dibayar dahareun disadiakeun ari urang teu dararamang panitia kumaha sebuk kades kalau nanti ulang kulit itu dibayar itu tinggal raya ridho kan tinggal tanya ayo cek tadi ngange naon ngange mobil terus
kumaha tuh dibayar baru aya bensin alios teu adu bensin dorong we ku saraya nu dikasih naon tuh daripada ibu payah di jalan bensinan atuh. Berikan teh acara kieu biasana ngangkudunan warga. Kayaknya orang malu mana sok kudunan 10, 50, 100 gitu teh biasana gumukeun tuh itu dibikeun ka urang meureun korupsi ngaranna ari geus aya mah bikeun tong ditahan. Maka mengarani rukun tentu kur disebut nyebut diluhur rakyat pejabat, cek pejabat, cek rakyat jadi pejabat, rakyat dari mimpin cucumu orang rakyat tong nyoblos jadi presiden mual orang rakyat tong nyoblos jadi gubernur mual orang rakyat tong nyoblos jadi bupati mual orang rakyat tong nyoblos jadi kades mual. Lamun kitu bae rakyat kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat maka jadi pejabat. Setuju, yo ibu ngomong ayo. Mau jadi pejabat tanpa ayana rakyat, maka punten pejabat mereka lain lah ngewal. Kalau ngomong demi rakyat, padul ngumpul. Untuk kampanye dengan jadi insya Allah. Wes capek ada insya Allah begitu patutan. Mau mungkin jadi jelema gede tanpa aya leutik maka geus gede sing nyaah ka leutik karena ge wakil rakyat buktikeun ngawakilan ka hayang rakyat teh ngawakilan ka hayang sia wae hirup kitu daraya ge hayang diwakilan kudu balik orang piknik oke 227 miliar rakyat aduh piknik oke 100.000 tuh kebedak wakil rakyat iya mangkaning Pak Kades teh ke Agustus sekulung kurang jigana ku ngadeng ieu moal tulus aing maka kira Pak ukur di 10 maka naon mau jadi kudu lagi yuk maka jadi kudu lagi maka hirup dalam menu alus hati bakal cicing di kosong ayah aku ada bakal ya baik ya nalu barutan saat kaki tiga disangkana panas dalam kurang turunnya cicing lain hayang minum lain iya karena larutan saat kaki tiga sabaraha harganya 5.000 4.000 5.000 oke. Iya harganya 5.000 hayang teu cairnya jadi mahal nah gampang piceun cairna asupan madu lamun iya harganya larian 5.000 sabab eusina cai lamun hayang mahal piceun cairna asupan madu bisa jadi ya 100.000 jadi jelema teh ibarat botol Pak ngalusan cangkang rudet eusina tuh kadongdong lemes warna umat eusina jadi jelema teh tong katipu botol atuh sabab guru ku ibu ditenggo mah eusina tina ieu botol lamun ieu ngaranna 5.000 sabab jerona cai piceun caina ganti ku madu maka 100.000 atuh hayang rada lieur kawa-kawa lolokkeun insyaallah mabuk 70 lamun laleur asup kana cai ieu punten nu dipiceun laleur jeung caina dialungkeun jeung botolna tapi lamun laleur asup kana cai ieu nu dipiceun laleurna diangkat maduna setiap jelema geus halus hate dicaci dimaki moal ngarobah kana dirina dihina diledek dicaci dimaki diragrageun darajat punten mental moal sambut nah ku Allah geus dijamin kieu matak nanaonan mah jeung panas ku kabeungaran batur teh kunaon batur nyen gedong jadi bulu batur meuli mobil ngatung kangen batur meuli sawah mun taber atuh batur nyen imah modar harita
nanaonan awak disiksa kusaha, lain disiksa ku kabeulharan batur, lain disiksa ku kaayaan batur, tapi punten urang keur disiksa tah ku panas hate sorangan. Mata menyiksa awak urang teh diri sorangan. Bener. Mata jelema nu alus hate bakal siji dina angka kosong, jelema nu kosong teh teu boga naon bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun. Jadi aya Allah nu ngabisakeun, aya Allah nu ngadaekeun, aya Allah nu ngamampukeun. Urang mah tong sok ngaku nana gerhana capetan nyarita, cabut ku Allah capetan moal bisa naon. Mata kieu mepek geura bersuku. Bisa ngomong halus, bisa ngadenge halus, bisa ngalengkap halus. Tah lamun hirup kupur bisa nempo pakai popolotot, bisa ngadenge kalah dundak dendek kana gosip. Raga hukuman Allah, panon pakai popolotot mere belek. Akhirna teh ijek-ijek acan atuh ceuli loba teuing ngadenge gosip mere budeg. Sok ibu ngagosip jeung jelema budeg. Tah bapak-bapak lamun galak ka pamajikan, eueuh sangu ditalapung, eueuh cai dibebetkeun, antak. Engke ge bakal terjadi leuntang mah ieu. Tinggal bikeun termos mangga geura talapung. Jadi lamun jelema deuk doraka silahkan, deuk nyieun dosa baik-baik. Di halangan ku ustad bakal nyebut fanatik, di halangan ku RT bakal nyebutkeun kumaha aing, dicarekan ku indung bapana nyebutkeun kumaha dewek, tapi geus di halangan ku Allah jelema moal protes. Mata ibu udah ngomongkeun batur tidak jadi tuh tuwikeun ibu sae kata sok tuwikeun ngan ke ku Allah dibere jadi buntu bakal eureun ngomongkeun batur. Bener Pak? Jadi tong zieur ustad nyarek da lain naon nyarek sote bisi ajab datang. Ari kitu mah dicarek ku ustad nyebut fanatik, carek ku RT kadung ngamuk. Anta Pak anta, cenah karasain. Bener ya? Jelema mah kaduhung lamun geus ditungtung. Unghar pedit, gedung boga ulun manjang, mobil ngaker di saku budak we kuat dicarekan. Tah engke ditungtung bakal karasana. Urang geus kolot, warisan geus dijualan, kakara aduh lamun mah disodakokeun kumaha sia gana. Tetep naon boga niat teu dibayar tokot. Heeh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gara baca telanjang dua ayat yang berbeda, hiji ayat Allah Al-Quran ngarana, dua ayat Allah tercipta alam dunia disebutna. Bangsa orang pintar baca Quran tapi teu pintar baca alam, akhirnya dina agama alus ngan dina ekonomi seuseuh. Pintar baca alam ngan teu pintar baca Quran, ekonomi babari maju ngan sombong. Mata umat Islam komplit Quran buka, alam baca. Bangsa batur beunghar teu obat nyamuk, nah mikiran beungi. Pan bangsa urang mah meser obat nyamuk, bahkan aral-aral teuing bang emok sumping ngalangkeut obat nyamuk. Bangsa batur ini ka ranca buaya ditempo aya budah laut, dipariksa ditalung di budah laut, ternyata diciptakeun jadi kerese. Bangsa urang mah neangan kerese keur oke. Bangsa batur mendatang ke Papua, ngagali tanah anu jero bijil timah. Bangsa batur mendatang ke Indonesia, ngagali tanah anu jero bijil tembaga. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil perak. Bangsa urang ngagali tanah anu deek, kurumui boleh. Tambang emas milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang perak milik batur. Nu urang deui mangan hiji harik tambang. Lamun kokon can ketihan teh can anus. Batur teh pinter baca alam, Pak. Urang mah pinter baca Quran. Beda sabuluh jadi pasar. Salah baca Quran, Pak. Teu bener, durhaka. Kitu. Ekonomi mah jarang diperhatikan, bener. Sedengkeun Quran teh nitah salat jeung nitah zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Berarti secara langsung nitah salat jeung kudu bangga ka sesama, artina urang kudu daek usaha ngan beunghar, ngan lain wajib beunghar teh ngan lamun ku Allah dititipan hade ka beunghar pake di jalan Allah ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat. Aduh. Ku nyantai ieu ceramah geus kurai ya. Lain yang berbalik ka suruh. Kemana? Hah?
balungan ku sararea itu hayang jeung 12 kene angkat sorangan kok urang baralik kan cenah gol jeung sorangan mun teh si Mandra sombong amat hayang jadi jam 12 keun angkat ibu mangke wi keun hayang nyacang kok mau yang kita subuh oke kaya batur gerabaca ku ibu alam kunaon pangaosan urang batur teh hayang datang kunaon pangaosan urang tina loba jadi saeutik tong nyalahkeun batur salahkeun awak sorangan nu salah teh urang keneh lain utara tapi nu osok pengajian tapi teu ngaroba sifatkeun naon beda jeung orang orai ganti kulitna tapi ngarang anger orai pangaosan teh minum ngan sabatas ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti majelis punten hate mah teu ganti-ganti nurungsing anger nu pedit anger nu kedul anger pembolotot ka salaki anger anu goreng jeung dulur anger pasea jeung tetangga anger pengajian anger ngaji nu mana nu keur digawe lamun teu ngaroba sifat hate buat jika apa bari maranehanana begitu minimal atuh ibu teh bola balik pengajian aya robah ka salaki da sawarga teh aya di dinya mata bubar ti dieu ampura ibu teh trok assalamualaikum waalaikumsalam aya geus salaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay oh tobat isukna teh salaki bakal minta deui mah ngaos deui enjing nah tak robah hate lamun teu robah-robah komo lamun pengajian bener tah duit meuli saragam salaki lieur bapak Senin kudu bodas nanyuk bodas kabeh sarasa hejo kabeh rebo beureum kabeh kemis ungu kabeh salaki nago teu ka mana mah pangaosan eureun maka jeung eureun sia teh kafir teh bae bab kafir lieur kana hulu mulian baju teh hartos ya baca deui ku ibu hayang sing isin ku bebongok hayang dagingna sumber gizi laukna sumber vitamin ti ototna eueur aduk buluna jadi kok tulangna apa ieu kaum sebelah hayang kabeh manfaat samanfaat-manfaatna ibu bareng jeung Allah kakara manusia manfaat bareng jeung nafsu manfaat mana bukti jeung hayang wae eleh sobaran isuk-isuk ibu nganom teuleun nom ibu di warung bangkrut tak warung manfaat bener maka manfaat manusia teh lamun hirupna geus bareng jeung Gusti ari jeung nafsu mah justru ulaika kalaan ambal tuhum adol leuwih aka adol tibatan sato do malapar kencarkeun paling nyokot daun sampe coba baru salapar daunna didudut sampuna dirabut beutina digoreng kulitna dihakan manggarna dileklek nu bogana dikadek leuwih aka adol lamun hirup babarengan jeung nafsu bener kunaon batur beungar urang amak ku nafsu kunaon batur maju urang ewak ku nafsu maka ngitkeun makanya dia hati rasa alus-alus na Bapak Kades nyian program disinggalkan ku jelema kotor hati anggar mau kapake des itu mana Pak Kades sering liur mau asli mana tuh kalau asli tuding gitu itu bilang dia ayo kira-kira besar mau jadi kades ma'areun nanti dari asli tuding gitu tinggal mana itu Pak Kades itu cuma di dia mengenai kaca soca cuma di jalan belah dia cik nu bener kemana oh Pak Kades kan tadi mah cuma baju itu ada sama di dia kali mana waduh sealus-alus ke Bapak Kades yang program disinggalkan tuh jalan kota hati anak mau kapake des bakal dikit dia yang baik urang mah tong hayang papan ibu manusia demi Allah mana gerhana aya papan ibu jelema teu sudi jelema mah rata-rata hayang papannya mah jadi loba muji kayak kunaon mah butuh di mana nyai pangaosan aduh salira mah soleh jembar mana sae kaituna dan anabian mana ya itu ngadu satu yo bekong sealus-alusna ibu dari kawasan disingarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake
di mana pangosan seueur mata ngaran hirup tong hayang kapake ku jelema sabab hari pun jelema mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan eta hukum alam 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha bapak makhlukna anu 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan punten ka ieu tah makhluk sok bisa percaya ibu kan saroge imah page baju teu dar seubeuh ngorong boga gelang aya raos sakali we bapak peger ngabojeng awewe inget kana imah teu inget kana kokorong teu inget kana gelang teu tuh cekurang 1000 kausan salaki leungit ku sakali pegerna mangga bapak emot moal kapake tapi sabalik hareupeun Allah 1000 kaalusan 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan mata pangeureuk digawe geus panghareupeun manusia pek gawe babarengan jeung Gusti sok naon dibaca sok tuh tempur sawah aya tutut aya beluwet aya pare aya jukut aya bangkong aya bancet bacaeun pan awak ibu teh ibarat sawah, awak kuring ibarat sawah. Dina awak kurang teh aya sifat tutut, jempe, kalem, penuh, leuh bapaan, aduh tutut. Geus panggih jeung tutut, panggih oge urang jeung belut gawir. Leuh asa dikelan, loba janji eueuh bukti, loba waos terus eueuh buktos. Belut gawir. Pelajaran deui pare beuki bener beuki tungkul pare beak ku beurit kadang jucung awak kurang teh seperti kitu leuwih luhur ilmu leuwih tamadu beda jeung jelema nu eueuh ilmuan jucung urang teh boro-boro ngarobah batur eta ilmu ngarobah dirina kitu bisa mata musuh nu paling nyata